di mana orok lahir ke dunia. Orok lahir ke dunia nu katuhu adanan ku bapak namun aya bapak namun bisa munewe ku sahabat nu kenca komatan. Maksudna supaya nu panggilan akademi kunyana undangan sholat azan ngarana abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke sholatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan. Segera ngatak bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mamana. Tungguan kita lain, yes, langsung azanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres, kenca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot dikasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Itu beda. Ya, kes azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parpuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make komat, lu asup ka jero kubur mah ulah make komat. Sakitu. Tuh, mantap kurang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make komat. Aya sok ustad make komat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diizinin, jebet toel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Itu eta sih aing ngasupkeun naik ulah atuh ditegor abong-abong urang geus bisa teh. Hei, jangan pakai komat tuh. Waduh, atuh lagi marah mempertahankeun marah banana. Itu nama ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antepkeun ongkos kula pernah nguburkeun di hiji daerah kopaan biasa. Darang kitu aya kiai, cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ya mait kudu di dieu bae dihareup lantaran belah ditu aya pager kawat. Belah kidul teh pager kawat di dieu bae dihareup cek kula teh ye. Aya kiai nu datang. Tetep di ditu bae di pager, di ditu bae belah ditu. Kula mah mundur bae sabodo nyana. Dat bae, tetep ditu. Digulusurkeun cara Kangjeng Nabi cenah kieu lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu. Kula nanti cing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubageun ge ieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning tanggal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia ya sia kiai kolot teh kos kitu tah puguh mah mempertahankeun udeng-udeng ka jeung kumaha ge kula seuri we ayo sia eta teu kacabut punyana teu kacabut kawat eta tuh tetep cing kudu di dieu bae bongkar aya tah didinya setengah jawara kiai atuh hese-hese amat atuh dihareup ae lah kudu ngabongkar pagar kadalang teh kudu magerkeun deui kiai daek magerkeun deui cicing bae nyana geus dihareup teh tah kadena gaya ustad menang aing aing seuri we dinya hakan ku sia lah untung mah urang pahakan-hakan we lain kubur di dinya teh aya pagar kakmun kitu mah ulah kitu nu mandek nanya kiai kunaon mun teu mandek di dieu itu aya pagar kawat banyak kudu di eta oh heueuh atuh mandek naon bos kitu. Dia mah lantaran nyana hayang hebat, lantaran kolot nyana, asap pakai pegawai jajan. Oh, betul sia. Malah masih anu nyabut, sia anu nguburkeun, sia anu azan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kos kitu. Ngan geus bantuan atuh aing geus cenah ieu. Oh, nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cenah kampak ngan aya teh jelema nu tah mantep jawara teh ya. Bagus tah kos kitu. Datang ka dinya. Samping lagi geus ka dieu kun kacangkengkeun. Kiai hese amat atuh di dieu bae. Lain ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh. Engke kudu diterapkeun deui kiai daek mager. Cicing bae nyana. Tadi di jaga gara. Ya, kos kitu bae sapira utama doa. Ieu ge lamun aya nu ngamburkeun azan, hantepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make komat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah teu azan begitu diasup ka dieu uluna ka jero kubur mulai azan pas ke ditampak sup ka jero kubur mulai azan Allahu Akbar terus bari digolotorkeun ka handap
terus datang ka jero selesai ulah geus dihandap teu naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur kakarak azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana neuk pisah di alam dunia ieu ieulah ngaranna kiamat mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mantap. Begitu asup kadinya azan. Tanggelan nyulkeun kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah aju riweuh asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh karicing moal ngobrol mah naon Allahu akbar jadinya asup tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabeulit eta kakarak geus aya geus di jero kakarak azan bagus kurang doang nu bagus mah ketika asup teh urang karicing azan Allahu akbar mana deui deuk paberangkatan urang azan heula sunah ke Surabaya urang sunah azan deuk ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu akbar urang mah ka Mekah doang kan azan teh padahal asalik musafir samarhalah sunah azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah diazanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula aya orai ngaringko atau orai lelumpangan di bilik atawa aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu akbar sampai selesai teu kudu komat jeung mal tol pan orai mah teu kudu azan bae engke nyana cicing we atawa kahandap ngagepluk mun gagal ngagedepluk nah iya antep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sakeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilih tutupan atawa antepkeun tutupan bagus plak menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin mal mun orai asli garingku pepaehan berarti sia lain orai jin ye orai bener sia nah paehan urang bener orai asli lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh kajeun ku kumaha atawa ngolosotnya na nu kapanggih ku kula mah ngolosot oraina sok gede kieu sagede leungeun aya liang leutik urut kancing teh urut kancing baheula tah kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah aya oraina sagede kieu hideung nu batena asup barinya mah kan heran urang kan oraina sagede kieu tapi asup ka liang tah oh berarti lain saorai-orai mah begitulah orai tak biasa kangjeng Nabi izan nudiya lis salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun pari tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede duruk eta hitut gede mana dut jadi di mana ngadenge suara azan setan harus kabur bae geus pokona mah datang ka mana hatta la yasma'al azan sehingga nyana teu ngadenge suara azan mun masih ngadenge kene suara azan mana kabur bae terus padahal kuari mah makanya make sapeker ini aya Allahu akbar kabur nyana ka pasar kemis di pasar kemis aya nu azan Allahu akbar kabur nyana ka pondok di pondok aya nu azan ngan letik suarana aki-aki di pondok nah hai rada deres di dia mah teu pati hicieun teuing
Pendeknya na, ya mah ya, azan ya. Terus datang kanyana tengah dengar suara azan ka mana? Lompat ke saya kata Kanjeng Nabi Iza nu dia salat agar setan. Di mana-mana di azanan salat teh. Nah, setan kabur lahu duratun. Itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan. Sehingga tengah dengar azan. Kakaraknya nang sekadengnya azannya na. Waduh, aing disiksa. Istirahatnya nang dengan rokok lisong. Aduh, kemana? Setan, mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan. Ledeh berarti setan eta. Berarti kerjuruk setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar lumpat setan. Kemana yang ngilip? Aya. Tetangga masjid didinya keur nonton TV bae. Asup jana ka jero ka desak. Pura ada aing nyeli bola lantaran aing ye ngadengar suara azan kan tadi kajar hate jelema keur nonton TV. Da jadi bae aing nyeli dia kepanasan aing. Jadi ngadengar suara azan jadi sia bae. Geus ulah salat siang jadi we jeung aing di nonton TV gedekeun TV na awak. Gedekeun di naon eta? Oh jogetnya. Oh geus mantep terus dinya. Wah jeung TV. Tarolo, jadi berarti lamun di lembur, azan didengungkeun, kemudian setan lompat terbirit-birit, yakni embungin sholatnya nama ke tetangga, nu teu ngadenge suara azan, teu daek tetangga masjid, eta adalah si anu ngomong setan deui. Aing mah ngajalanan doang. Itu berarti lo baca sama setan. Lo, setan kau yang berendah. Tuh gitunya ialah azan dalil bahwa azan teh aya nah ieu ulah ngajadikeun pamingpin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Zalika taheta jelema nu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bianahu sebab eta jelema nu kos kitu kaum layakilun kaum anu teu berakal anu sampurna yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayanya ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan di Gusti Allah. Kita menghadap ke Gusti Allah. Nah, maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah. Kuari Allah ngundang kita salat. Kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teu daekeun salat. Ngadenge suara azan teu daek nyamperkeun azan. Eta berarti jelema kurang akal. Mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah. Geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah. Allah ku ari manggil atuh ku ari urang datang ka panggilan eta. Berarti sampurna. Lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah, ku ari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah. Berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nari ke bae. Cak bosnya tolol-tolol itu semudah. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu datang ku bos bae digoblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang. Sakitu doang lantaran bangkawara. Mantak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abi dikanarakakeun. Cek Gusti Allah tuh siapan digerokeun ku aing bae lah tengah jeding. Tengah jeding teh bahasa mana eta tengah jeding? Ya digerokeun ku aing tengah jeding, tengah denge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel ngabengkelna keur di pabrik lah keur di sawah di sawahna, keur di warung di warungna. Ketahar dahar pan sia digerokeun ku aing tina ka aing pulang teh anu mantep aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teh daek ka hareup ka aing maka ku aing geus bisa seheula make seuneu baru sia kalau kan jadi salah urang digerokeun teh daek mantep aing kurang kumaha ka sia aing mere rizki ka sia tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek ku sia Allah teh
ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan, aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rezeki disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akal nu sampurna mah kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia, dieuweuh diayakeun sia ku aing, sanggeus saya dirizkian sia ku aing, berarti ku aing sia diurus, dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia na ku aing dibere rezeki, haju sia bisa neangan rezeki sorangan. Tak, sia padahal mah menang ti aing, disehatkeun sia, dikawinkeun sia ku aing, dibere bisa meuli motor, dibere bisa meuli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun tina salat sia ngabalieur bae, aing greget teh, sa ieu teh, ka sia teh digerokeun ku aing tina aing. Tungguan bisa bae, geus, langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres, kenca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot tek dasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Tu beda. Nya, geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make komat, lu asup ka jero kubur mah ulah make komat. Sakitu. Tuh, mantap urang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make komat. Aya sok ustad make komat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diisinin, jebet toel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Itu eta si aing ngasupkeun naik ulah aju ditegor, abong-abong urang geus bisa teh. Weh, jangan pakai komat tuh. Waduh, artinya lagi marah mempertahankan marah banana. Itu nama ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antepkeun ongkos kula pernah nguburkeun di daerah Kopaan biasa. Garang kitu aya kiai, cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ya mayit kuruna di dieu bae hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat. Belah kidul teh pagar kawat di dieu bae hareup cek kula teh ieu. Aya kiai nu datang. Ulah, tetep di ditu bae di pagar, di ditu bae belah ditu. Kula mah mundur bae sabodo nyana. Dat bae, tetep ditu. Digulusurkeun cara kangjeng Nabi cenah kieu lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu. Ulah nanti cing bae. Cak anu nguburkeun teh atuh kubakeun kieu kieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning tanggal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia. Ya sia kiai kolot teh kos kitu tah puguna mah mempertahankeun udeng-udeng ka jeung kumaha ge kula seuri we. Ayo sia eta teu kacabut punyana. Teu kacabut kawat eta tuh tetep cing kudu di dieu bae. Bombar. Aya tah di dinya setengah jawara kiai atuh hese amat atuh dihareup ae lah. Kudu ngabongkar pagar tagalan ge kudu magerkeun deui. Kiai daek magerkeun deui. Cicing bae nyana ge jarep bae. Tah hadena gaya ustad menang aing. Aing seuri bae dinya hakan ku sia lah. Untungna mah urang pahakan-hakan we. Lain ku di dinya teh aya pagar kakmun kitu mah, ulah kitu. Nu mandek nanya kiai kunaon mun teu mandek di dieu? Itu aya pagar kawat banyak kudu di eta. Oh heueuh atuh mantap naon bos kitu. Dia mah lantaran nyana hayang hebat, lantaran kolotnya na asap pakai pegawai jajan. Oh, betul sia. Malah masih anu nyabut, si anu nguburkeun, si anu azan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kok kitu. Nyana geus bantuan atuh aing geus cenah ieu. Oh, nu bantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cenah kampak ngan aya teh jelema nu tah mantek jawarat ya. Bagus tah kok kitu. Datang ka dinya. Samping lagi gusti ka dieu pun kacang kengkeun. Kiai asa amat atuh di dieu bae. Ai ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh. Engke kudu diterapkeun deui kiai daek mager. Bicing bae nyana.
di jaga ya kos gitu bae sapira utama doa. Ieu ge lamun aya nu ngamburkeun azan, antepkeun berarti nyana teu ngaji jampul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah teu azan begitu diasup ka dieu uluna ka jero kubur mulai azan pas ke ditampak sup ka jero kubur mulai azan Allahu akbar terus bari digolosorkeun ka handap terus datang ka jero selesai ulah geus dihandap teu naon teu nama utama nama begitu hulu na asup ka jero kubur. Kakarak azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan. Langsung teger hatena. Mulai asup ka jero kubur nyana deuk pisah di alam dunia ieu. Ieulah ngaranna kiamat. Mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mata begitu asup barinya azan. Tanggelan nyulkannya kadenge ketika asup ke jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh gitu ulah aju riwe asup ke jero kubur ke suara ieu suara itu suara pan urang ku azan cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh cari sing moal ngobrol mah naon. Allahu akbar jadinya asup tenang. Lamun diasupkeun anu eta teh pabelit eta kakarak geus aya geus di jero kakarak ada bagus kurang doang. Nu bagus mah ketika asup tek urang caricing azan. Allahu akbar. Mana deui geus paberangkatan urang azan heula sunah. Ke Surabaya urang sunah azan. Dek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang. Allahu akbar. Urang mah ka Mekah doang kan azan. Adalah salik musafir sama ralah sunah azan. Mana deui di mana-mana aya orai di imah urang, aya orai hideung eta sunah di azanan heula. Ulah waka dipek-prekan bae azan heula. Orai ngaringko atau orai lelempangan di bilik atau orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu akbar sampai selesai teu kudu qomat moal tol pan orai mah teu kudu azan we engke nya cicing we atau kahandap ngagepluk mun gagal ngagedepluk nah ieu arep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sekeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilip tutupan atau antepkeun tutupan bagus plak meunang bangsa 5 menit buka moal aya mun jin mana mun orai asli garingku pepayan. Berarti sia lain orai jin ye, orai bener sia. Nah, payan urang bener orai asli. Lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh ka jin kukuman. Atawa ngolosotnya na, luka panggih kukula mah ngolosot. Oraina sok gede kieu sagede leungeun. Aya liang leutik go urut kancing teh. Urut kancing baheula ta. Kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah ai oraina segede kieu hideung nu batana asup barinya mani pan heran urang kan oraina segede kieu tapi asup kalian tah oh berarti lain saorai-oraina kitulah orai dak dia Kangjeng Nabi izan nu dialih salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun tari tepirit-pirit hitut
Setan hitut lain, hitut letik, hitut gede. Durut. Durut kita hitut gede mana durut. Jadi di mana ngadengin suara adzan, setan harus kabur. Bayangin pokoknya mah. Datang ke mana? Hatta la yasma'al adzan, sehingga nyana tengah dengen suara adzan. Mun mau ngadengin kene suara adzan, mana kabur terus. Padahal kuari mah makanya make speaker. Jadi ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaburnya ke pasar kemis. Di pasar kemis ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaburnya ke pondok. Di pondok ada yang azan. Ngan letik suarana. Aki-aki di pondok. Nah, aing kada deres di dia waktu pati hisian tuh ini. Pendeknya nah. Ya, wah, ya. Azan na ya. Terus datang kanyana tengah dengan suara azan ke mana? Lompat. Lompat ke saya. Kanjeng Nabi izanu di alis salat abar seton. Di mana-mana di azanan sholat ya. Nah, setan kabur lahu duratun. Itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan sehingga tengah dengeun azan. Kakaraknya nang sekadengnya azannya na. Waduh, aing disiksa. Istirahatnya nang ngan polisong. Aduh, kemana? Setan, mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan. Berarti setan itu. Berarti kerjuruk setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar. Lompat setan. Kemana ingin? Kemana ingin? Ayah. Tetangga masjid didinya. Ke nonton TV baik. Asup jana ka jero ka desak. Pura. Jana teh ingin libeula. Lantaran ingin ngadenge suara azan. Kan tadi ka jero hate jelema ke nonton TV. Ya jadi baik. Ingin dia kepanasan aing. Kita dengar dengan suara azan, jadi siapa ya? Guys, sholat siang, jadi wes ngain di nonton TV, gedekan TV na awak, gedekan TV nonton ya? Oh jogetnya, oh wes mantep terus ini. Wah, yang TV. Taruh jadi berarti lamun di lembur, azan didengungkan, kemudian setan lompat terbirit-birit, yakni embungin sholatnya nama ke tetangga, nutireken ngadengin suara azan. Sedaik datang ke masjid, eta adalah si anu ngomong setan doi. Aing mangan ngajalanan doang. Setan. Itu berarti lo baca itu sama setan. Lo, setan kau yang berenda. Tuh gitu. Iyalah azan dalil bahwa azan teh aya. Nah iya, ulah ngajadikeun pamingkeun. Kajelma anu sok ngejek-ngejek kana azan, ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Zalika tah eta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bi annahum sebab eta jelema anu kos kitu qaumul la yaqilun, kaum anu teu berakal, anu sampurna. Yani akal nate sampurna jadi lemah, lamun sampurna akal nama atau niscayanya nang ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan ti Gusti Allah. Kita menghadap ka Gusti Allah. Nah, maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah. Kuari Allah ngundang kita salat. Kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teh daekeun salat. Ngadenge suara azan teh daek nyamperkeun azan. Eta berarti jelema kurang akal. Mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah. Kuari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah. Geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah. Allah kuari manggil atuh kuari urang datang ka panggilan eta. Berarti sampurna. Lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah, kuari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah. Berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nalik ke bae. Cak bosnya tolol-tolol itu semudah. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu daek datang ku bos bae goblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu dong. Sakitu dong lantaran bangkawara. Mentak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abdi dikanarakakeun. Cek Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing baheula teu ngajeding.
Tengah jeding itu bahasa mana itu tengah jeding? Ya digerokeun ku aing tengah jeding, tengah denge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel keukeuh ngabengkelna keur di pabrik keukeuh di pabrik lah keur di sawah keukeuh di sawahna, keur di warung keukeuh di warungna. Keur dahar keukeuh daharna pan sia digerokeun ku aing tina ka aing pulang teh. Anu mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teh daek ka hareup ka aing, maka ku aing geus bisa saheula make seuneu. Baru iya tong tadi. Jadi salah urang digerokeun teh ngontak aing kurang kumaha ka sia, aing mere rezeki ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek ku si Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan. Aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rezeki disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akalan sampurna mah kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia, dieuweuh diayakeun sia ku aing, sanggeus saya dirizkian sia ku aing, berarti ku aing sia diurus. Dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia ku aing dibere rezeki, haju sia bisa neangan rezeki sorangan. Tak, sia padahal mah menang ti aing, disehatkeun sia, dikawinkeun sia ku aing. Dibere bisa beli motor, dibere bisa beli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun tidak salat sia ngabalieur bae. Aing greget